asruk-asrukan ke kebun bade ka mana cenah mang ieu teh ngiring sareng si Abah kan bade nyang hareupan bulan suci Ramadan. Jadi abi sareng si Abah ka kebon bade mersihan makam aki sakantenan bade ngaberak. Nah kumaha cenah mang keadaanna eta kebon teh meuni garung kitu. Yuk arang tinggal ya. Tah da keur maraneh nu boga keneh kolot tong poho balik sejauh kumaha oge melangkah tong tika poho kana balik pokona mah lebaran teh kudu balik tinggalian kolot mumpung araya da istilahna kangen anu berat mah kanu tos teu aya kanu tos teu tiasa dipanggihan deui nu araya keneh nu damelna jauh sakumaha jauh oge waktuna lebaran mah balik karunya kakolot tempuan longokan nya atuh anu tos teu araya kolotna nu tos marulangnya didoakeun wae bisi kaduhung bisi teu papangih di jeung bulan Ramadan tahun hareup makana nu araya keneh Rama sareng mamahna uih jang uih lebaran teh tong betah teuing di lemur batur dan nyiar-nyiar wae duit mah moal aya tungtungna neangan dunia mah waktuna lebaran mah balik gitu. Da nu ngaranna geus karolot mah meureunnan hoyongna ngariung sasarengan di bumi sorangan gitu. Jadi kangeneun meureun kolot oge da lila-lila teuing ditinggalkeun mah ke bisi kaduhungna bisi ieu mah nya tuh tingali dikurilingan ku kebon bari hieum tos we sakitu.